moal aya nu halang-halang moal aya ngahiding-hiding naon gitu. Eta mah dina kahirupan ngaranna ge. Eta urang mah ulah aral ku milik batur, ulah kieu ya batur nu meuli kursi asira aing nu jangar. Hari-hari kan da. Kan sakea nikmati hirup amur bersyukur sigana urang nyanyang ka imah manehna bisa diuk. Batur meuli TV aing bisa lalajoh nya je. Bari jeung aing teu meuli meureuy sih. Teu ngilu manggal kursi nyieunna. Tapi urang bisa menikmati meureun. Ibarat kitu lah. Ayo Opat. 5, 6, 7, 8, 8, 10. Jeung alus perhitungan kolot baheula mah dikeum heula, waktu dipake, da sanajan sok urang naon dihitung nyalahan, komulang saburna meureun. Ibarat kitu, ai kolot baheula mah da sagala dipake. Mata kakuatanana teh aya we teu tinggalna. Dina naon-naon ge sok dina umur. Kolot baheula mah huntu bareres geus kolot teh huis jarang nu bijil. Nah aya budak ngora. Abah sorangan huntu beal. Come to Papa. Kulo dugu. Akibatna teh kok aya masalah tadina meureun. Mun numutkeun kitu mah. Jadi memang aya meureun bah anu kudu dicopot jeung kudu dilaksanakeun teh ayeuna metode anu kolot baheula teh aya oge anu kudu di-upgrade atau bah anu di lamun naon bahasa namanya kudu dikembangkeun deui meubahnya da jamana beda ayeuna mah leres bah. Tah tangtosna bieu abah ngobrol geuning harian ngidul ka ditu ka dieu. Jadi meureun abah ayeuna loba kadaek ge henteu bauan geuning nya. Ayeuna naon gawean dicagak. Eta teh hobi atau kebutuhan, Bah? Kebutuhan eta mah ngasilin kebutuhan Da ibarat kieu meureun disebut kebutuhan naon? Ku kasusah meureun. Ku kahayang eta mah. Da sajan butuh gawe teu kahayang mah keur naon? Ibarat di dinya hayang dahar. Ari mung barang siar kumaha datang mah. Ibarat kadinya we meureun judulna mah. Disebutkeun hobi naon capek-capek teu nguntungkeun ai kitu mah meureun. Istilahna mah melaan beuteung ku zaman ayeuna mah. Eta nu penting mah. Da cek kolot baheula tong hayang duit naon bangsal we. Naon cek mah nyebutkeun bangsal, da duit dibelikeun kana beas. Nah naon ku beas? Eta nu ngahirupan urang teh. Kenapa, Bah? Abi can apal naon bangsal teh gitu. Bangsal teh mun di urang mah serah ayeuna mah, mun dina beas mah tah eta cek kolot. Pernah di dieu kolot. Mamata keur hirup sia mah kudu inget salah sahiji geus nu aya di diri maneh. Tong ngaledengin. Kudu nyaho Rohman jeung Rohim sakitu ka Abah mah. Abah teu kapikir baheula mah coreng bener. Kanyaah. Cek Prabu Siliwangi mah kudu naon cenah? Kulasan asihan Tah eta nu penting mah cenah ka jelema memeh neungeul. Teu lawak serangan, memeh nyiwi, ciwi teu lawak serangan. Kumaha rasana? Batur ge naon bedana cenah bakal ngarsakeun kitu. Tah eta we nu jadi pepatah teh. Kudu tutulung ka nu butuh, tatalang ka nu nu susah. Di saat urang ge geuning aya pertulungan ti mana wae. Da bongan meureun ku pagawean urang. Da urang aya kadaek mah meureun batur ge moal nitah kana tukang cicing mah. Da kulantaran urang aya kadaek, meureun aya we nu nitah ibarat kitu meureun. Jadi melak cabe mah moal jadi tomat nya Bah. Tuh. Ini cabe jadi cabe meureun. Si kolot mah. Bah, keur budak zaman now ayeuna ieu. Kumaha sangkana ulah eraan ulah bauan. Bah. Eta mah tinggal kolot urang nu hade-hade, ngadidik, ngadeukeutan meureun dinya. Urang kudu deket pendekatan ke dalam artian umajak. Saeutik bere gambaran kumaha meureun. Da numutkeun ka gengsi mah lila-lila da inget ngabiasa mah geus ngaloma ngeunah deui wae. Coba lamun urang nyaho si itu eueuh kadaek ku urang teh diajak. Ai kitu mah ajak saeutik mah itu ngadidik urang. Lila-lila mah dina kene mengajalankan rumah tangga teh malah hese deui meureun. Da si eta mah nyaho daekan osok barang gawe nitah meureun. Lamun kana tara daekan meureun, dek nitah naon? Dina urang dek nitah teh ngasuh katingali tara gawe meureun. Ibarat kitu we meureun. Tah, wah, dieu abi ngadenge soal rumah tangga ieu. Cing Abah ieu baheula samemeh rumah tangga jeung sanggeus aya perbedaan dina gawe gitu. Aya jang.
Kahiji mah dituntun ku kewajiban jeung tanggung jawab urang. Kahiji meureun melaan pamajikan, kadua meureun melaan anak. Dalam mun teu dibelaan teh ku urang ku saha da tanggung jawab urang pikeun ngurus meureun. Ngadidik. Ngan gede jeung leutikna mah tergantung urang dan nu nakdirkeun kudu beungar meureun. Aya watakna kudu leutik meureun. Ngan aya gambaran meureun. Henteu di dunya di akhirat alo maleseut. Tinggal kadinya we urang nyari menta mah kuduna bari jeung urang kaum bari jeung ceurik una anu mah urang rewel ka alo mah jebe ngenta mah. Di akhirat Anda tidak temukan saya di surga. Mengingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Nah, da lautan hampura Allah mah. Allah Maha mere nu ngarijian. Ngan meureun aya perwatakan nah bisi urang kuat mawana atawa moal meureun kadinya. Beunghar duit hate rungsing mangeuna. Nu penting meureun beunghar hate we. Naon nyaman awak cager. Eta da keur gering mah ditawaran daging jasa tata. Nah, ayeuna mah misalkeun jeung anak cabe ge. Ai ku sehat mah nikmat teh meureun jang karasana. Ibarat kitu meureun na kahirupan. Balik deui kana kabarokahan meureun nya. Da model kolot baheula bahir. Budak krimil gawe ukur ka kebun mah. Hirup malah laluhur sakolana. Tapi ku ayeuna sok budak pas saeutik ai kahirupan asa susah we jeung susah tah mah. Padahal digambarkeun makin loba anak makin loba riji pan bada boga mawa bagiannya. Da urang teh meureun dirijian yang dilahirkeun teh. Ayeuna saeutik meureun nyegatkeun riji ti Allah. Eta mah wilujeng aya meureun kumaha etana di dinya mah. Anu kalaman ku Abah gede leutik ge meureun kadahar ai barokah mah kitu. Makin loba anak. Riji anak teh taruruna teh lamun anak 5 meureun kasarangan. Anak 2 meureun sakitu. Ibarat kitu we meureun dina kahirupan. Jadi tong ringrang tong sieun. Nah, unda teh mas boga patokan masing-masing eta. Geus aya gambaran ti ditu. Geus moal aya nu halang-halang moal aya ngahiding-hiding naon gitu. Eta mah dina kahirupan ngaranna ge. Tak urang mah ulah aral ku milik batur, ulah kieu ya batur nu meuli kursi asira aing nu jangar. Hari-hari kan da. Kan kayak nikmati hirup amur bersyukur sigana urang nyanyang ka imah manehna bisa diuk. Batur meuli TV aing bisa lalajeun nya je. Bari jeung aing teu meuli meureuy teh ngilu manggal kursi nyieuna. Tapi urang bisa menikmati meureun. Ibarat kitu lah. Ayeuna mah nu hese teh nu kitu nya Bang. Cek Abah teh mah batur nu nyieun imah urang nu pusing nya padahal lamun di lenyepan ku hate nu alus mah nya batur nyieun imah aing bisa abus ka imahna. Eta batur nu beunghar aing bisa nginyeu meureun. Da batur mawanian ka aing da bawa banget boga. Paling ge meureun kanu leutik mah bantuan. Eta berarti urang beurnya ibadah mantu kanu beunghar. Da tulung menulung meureun nu beunghar butuh kunu leutik. Nu leutik butuh kunu beunghar kitu meureun. Eta mah dina segi kahirupan emang silih bantu da dua papasangan atuh. Ada saya mah kadinya teh sok mujikeun teh kieu ya. Hampurannya lain ngahinakeun. Imah ge cek Abah teh pas-pasan. Tempo aya bantuan ka batur wae. Tapi Abah nu nyieunna eta. Nah eta eueuh hate nyungklik saeutik. Aing nyungklik mah aya ngada aing urang kudu narimakeun kana papasten we urang. Meureun lain milikna. Da teu beunang dihayang-hayang teu beunang diemung-emung. Urang tinggal teu marima we. Betut-betut jada imah mah urang mah imah surga ku eta we nikmati mah nya. Sekolot teh mah da imah gedong ge mah kakuriling kabeh. Ai imah leutik butut mah meureun aya omeaneun ka pelong nya je. Ya ibarat kitu meureun ku Abah mah. Tapi damai di keluarga lain ku masalah materi nu kitu. Da dina kahirupan. Sagoreng-gorengna ge imah urang, salus-salusna imah batur ngeunah keneh imah urang bahnya. Imah batur kana glini marurag dingang hulu. Imah anu Abah mah kadon oe tiga gegulayunan. Damai we. Teh hariwang teuing. Lain ngomongkeun imah ieu mah bae ngalir gitu Abah. Nah sok aya paribasa imah Abah mah bisa dinaon didongkrak cenah kumaha. Salib teh ngertina teh. Dihakan ku beurit. Kamari nepikeun ka Abah rek indit ulin. Ai imah ngagebros. Untung aya si ustad euy.
Nih Ustad abah lah leutik pan. Ngadongkar kadang ka bawah jalan mana. Jadi seri aya gaweaneun gitu. Da imah nu kitu mah nu garara dong pararaga ngareuna we meureun. Tapi teu ngajamin hate namanya kebahagiaan nama. Lain abah mah goreng-goreng jelema ngan meureun da pasti aya kebahagiaan bae teuing. Imah abah butut dahar jeung daging da aya istilah kapindingan bilik. Abah teuing imah gedong hayang dahar hese. Da puguh hese gawe misalkeun. Buat teuing imah gedong teh warisan. Tapi butut menang sorangan. Nikmati we ku urang meureun kitu. Jadi saya teh pemerintah ngomongkeun imah teh lain deuk ngahina si abah lain naon. Kabeneran si abah teh LT di dieu. Sebenarnya saya geus ngajukeun sabaraha kali. Cuma lain takdirna jadi anu direnovasi teh lain si abah gitu bos saya 2 kali 3 kali mabahnya. Ngan anu jadi alus keur di dieu. Jadi si abah teu boga hate goreng, malahan mah dibantu. Nyieuna aya anu kurangna aya nu di imah manehna malahan mah dipinahkeun. Tah saya mah jadi anu alus di si abah teh eta. Jadi tidak berburuk sangka karena kodo jeung kodarna Gusti Allah bah. Tah eta saya mah suka di dinya teh. Da naon atuh, da jelema mah teu boga rasa memiliki dina hirup mah sagala rupa ngecokot ku nu bogana. Pan aya istilah tulung minulung da naon nu aya barang teu kapake mending terapkeun amalkeun daripada nanti tajong kena sakurang misalkan nya. Mending diterapkeun aman meureun itu moal ningang kena sirah batur. Heuh ibarat kitu meureun. Bantu nguruskeun imah keun bae da tugas meureun. Pepulihan mere urang teu bisa. Nya meureun teu ku harta ku harti ku tanaga abah misalkan ku tanaga. Eta nu dibikeun, ai duit mah teh mana da pasarangan. Loba duit memang ya halus meureun. Tapi da hirupnya bahagia. Bahagia. Udut teh pernah eureun. Udut teh pernah eureun di loba udut. Walaupun nu mere. Kanyaah meureun eta teh geus bagianana. Tapi urangnya da ngarasakeun mah euy, teuing meureunnan urang ge halus pepelakan ka dinya. Tempo urang mun aya gawean tah cenah urang boga rokok cenah. Mere sabungkus ke dinya. Da urang ge rumasak dibere batur. Jadi istilah ku daek mere, ku daek dibere. Aya hak jeung kewajiban meureun. Daek di papatahan kudu daek mamatahan. Da urang teh kadang sadar, kadang teu. Da keur teu sadar mah urang ge nafsu dipatah. Aya urang keur sadar bisa mamatahan. Kadinya we urang mah. Ngaranna ge heuh jelema atuh. Bah ngomongkeun pangasaban kan abah mah sagala dicokotnya, sagala di teu bauan. Tapi anu intina sebenarnya abah teh pangasaban teh kana naon sebenarnya basicna. Kadang-kadang aya abah mah pan bakal mah di proyek wae heuh. Aya di proyek pan ini puguh indit jeung balikna. Gaji ditangtukeun di mobilan. Dareyeuna mah ngampung ya abah mah. Saha we nu nitah nu butuh ku abah meureun jeung tanaga ngan abah mah cara deposit ku harga asa ridona we. Da eta meureun bagian urang. Bisi kieu aya barang gawe gaji hayang gede, pagawean goreng patut. Ngeunah moal di dahar. Da moal cek abah mah ka era-era. Masa kasa ujratna meureun sasesuai jeung kemampuan abah. Kitu we abah mah prinsipna. Da meureun milik leutik ari macak cukup keur abah. Gede meureun metak dosa amuung abah mah. Keur mah abah mah jelema loba dosa meureun. Jadi abah teh pernah di proyek Pernah ya. Ai pangjauhna di proyek di mana? Da abah mah pernah jauh sebenarnya mah. Nyari model di daerah Jawa Barat kene mah osok gitu ngan can pernah mentas. Abah ya pengalaman baheula teh mimiti keluar sekolah lompat di instalasi, kedua ke konstruksi, katilu ngabantu pengelasan, terus di PLTD, tah tidinya lompat ke proyek, kena bangunan-bangunan nu kararitu, pikeun ke pengeboran ngalaman di catering nana. Eta jadi gambaran teh keur kauntungan pengalaman keur abah, saeutik mah jadi boga pangabisa. Ngan abah masuk teu telepek, bodo alewoh. Walaupun abah disalahkeun hayang nyawa kadinya, geuning geus karasa mah jadi bisa we abah saeutik-eutikeun. Teu muruhkeun tinggal batul kitu judulna mah. Cek paribasa bae kieu. Orang pintar ragu-ragu akan kalah dengan orang bodoh yang berani mah. Tah saya memberikan yang bodoh tapi aya kadaeng aya wanian coba. Ulah gengsian. Teu begung mah teu begung, bentong saing. Mending nanyakeun. Ibarat kamu bisa safety bisa. Dari mana? Saya mau udah diterapkan dari dulu semenjak saya kecil. Gimana katanya? Ya, misalkan ini, jangan hujan-hujanan.
nanti sakit. Jangan panas-panas. Eta geus diterapkeun ke kolot baheula. Heuh di proyek ke kade eta aya ngahalangan di situ Tajong meureun singkahkeun. Da di jalan urang sok kitu cek kolot teh aya beling singkahkeun. Heuh meureun bisi ka juga. Leheung mun teh ka urang mun ka batur kumaha. Heuh ibarat kitu we septi mah meureun judulna mah. Da saya sebenarnya jeung Abah manu karar itu mah heuh geus. Da ku pengalaman teh ya, ku kolot papatah kolot. Mata kurang nerapkeun ka budak ayeuna teh bari jeung hese ge heuh dileugeunan we. Tong sakali dua kali terus saya bisa kene mah. Kitu papatahan eta budak teh siugana saeutik-eutik nurut kitu aya Abah mah. Mah dia ngomongnya ari di proyek mah berarti kan uih geus puguh aya waktuna, angkat geus aya waktuna. Gaji geus puguh. Puguh. Nah, kan ayeuna mah Abah teh prilen lamun basa ayeuna mah lamun aya nu nitah mun gawe urang mah ngarokok we jeung ngopi. Gitu. Pernah kealaman teu dibayar, Bah? Pusa. Lamun di perusahaan. Lain di perusahaan ya mah, di perusahaan mah geus Iya lamun gawe di perorangan ya. Anjan pernah. Nya aya wae nu kitu mah nu poho meureun nu kieu-kieu teh jadi gambaran ka Abah beti proyek kayak kadang-kadang heuh dibakabur ku manor misalkeun nya. Wah geus lain bagianna. Heuh meureun eta mah resiko manehna meureun. Da Abah mah jag-jag eneh teu untuk rugi tapi keur manehna misalkeun mawa kabur duit karyawan misalkeun. Baheula mah lah, mah penting bisa balik. Abah pengalaman ngajual sepatu tah, balik jeung adik-adik. Daripada naon ngeri dieu. Keun bae da jag-jag keneh. Tara dipake aral subahan penting bisa balik ka imah awak sehat. Nah, Bah hiji deui ya pertanyaannya, Bah. Lain pertanyaan ieu mah ketang pesan keur budak ngora ayeuna sangkan hirup kudu daekan atau tong bauan, Abah. Cing kabar udak ayeuna kaya kahiji turutkeun ka pakolot. Tingali kolot ripuhna ngurus urang teh kieu. Urang teh bakal boga gambaran bakal rumah tangga meureun, boh awewe lalaki tingali meureun pakolot teh kieu lacakna teh. Da meureun lamun nu beungharna di modalan, ngan ieu mah bisi sengkek siga Abah. Meureun papatah teh ukurku papatah kudu kieu digawe kadaek gedekeun meureun. Moal susah-susah teuing keneh teh. Di mana ngalamar rumah tangga ge moal nepikeun ka leugeuh geuing bareng boga kadaek menurut ka batur. Batur ka dieu ngilu ka dieu da boga pangalaman teh kadaek pang-pangna mah. Tong mikirkeun ka capek. Da ka capek meunang naon ge capek. Mikiran naon-naon ge capek. Tapi hasilna engke bakal karasa ku urang keneh. Berarti Abah bisa ngomong teh meureun da kolot Abah baheula ngomong kitu. Karasa nu ayeuna kitu. Malain hartina Abah mematahan kudu kieu ngan ku geus karasa kitu. Abah hatur nuhun pisan dina waktu ayeuna acara Pasir Wangi ngomong anu di mimitian ku Abah gitu. Hatur nuhun pisan mugia Abah obrolan ieu teh jadi tontonan anu jadi tuntunan oge banyak. Dicokot anu saena meureun. Da eta anu saena mah langsung ti Gusti Allah banyak. Anapun anu awana eta mah kalepatan urang we dua urang geus yakin da teu luputna kasalahan jalem eta hungkul. Demal bener salilana, teu masalah salilana meureun. Tah Abah hatur nuhun pisan meureun. Nya, Jang. Mugia Abah dipasihan yuswa anu barokah. Amin, amin, amin. Rumah tanggina mun runtut laut Abah. Amin. Murang kalihna ayeuna kan nuju nyupri ilmu sing barokah ilmuna Abah. Sing dibabarikeun sagalana, sing dilancarkeun. Hatur nuhun pisan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, nuhun. Nuhun.